Nabi jual deh mobil teh panginumna cenah osok cingtit kunaon gitu cenah mahal naik BBM cingtit tong riweuh teu kabeli bensin jual mobilna belikeun cingtit kana bensin. Tong riweuh eta geus jaminan Allah, tugas kurang pokok ti Allah mah ibadah. Matak Nabi ngagiringkeun bangsa Arab harita teh dina akidahna digiringkeun kita ibadah salat, puasa, zakat, haji, ruku, sujud, tahiyat, awe salam, usik, malik, tani, dagang, rezeki jeung sajabana digiringkeun ku Nabi supaya termasuk kategori ibadah. Oleh panitah di Allah dina Quran ayat pagsilu wujuh hakum wa diakum ila marafiq. Pagsilu kudu ngumah maraneh kabeh pan mitrek salat di awali wudu. Allah dititah kudu ngumah maraneh kabeh kana beungeut maraneh kabeh. Kalimat pagsilu fil Madinah tina gosala artinya ngumah konotasi bahasa ngumah mah pertanyaanana apakah cai menyamperkeun kana rarai apakah beungeut menyamperkeun kana cai segera diajar bener da kusaba bodo kuring kamari tepi ka jelema keur di Mekah tayamum make ngumah cokor segala kita teh jamaah haji malah cing teh bah kayak mabejaan kasih emak cing teh ngisang ku taneuh cocokan deh. Pagsilu wujuhakum kudu ngumah maraneh kabeh kana rarai maraneh kabeh. Kalimah ngumah na konotasi bahasana pertanyaanana cai nu nyamperkeun kana rarai apa rarai nu nyamperkeun kana cai? Cai nu nyamperkeun kana hari batas muka mati luhur seret jadi lamut dihanap seret gadok geus kuninga di mingguan sok dibahas ku kiai pan aya jelema wudu lobah wudu puterkeun keran teh sana ngocor lain cai dibawa ka dieu kalau kabeungeut nu diasongkeun kieu teh tah kelalajoan pantes jelema kitu wudu bari lain kitu malah wa aidiakum ilal marafiq kudu ngumah maraneh kabeh kana tangan maraneh kabeh dugi kana siku sarua kata bahasana jiga nu tadi kudu ngumah bahasa ngumah mah pertanyaanana cai nu nyamperkeun kana panangan apa panangan nu nyelompador kana cai pana cai nyamperkeun kana panangan nu bodoh lalajoan ceuk pikir mah sah-sah wae lagi kan sing pantes wae atuh jebrok ieu umur namahan teh kudu carikeun agama keneh mandi mastarkeun keran tadi kokotna teh selongkodor tadi kadi kurunyung RT liwat cekok kana beungeutna cek RT kunaon cenah sia mah keur wudu nanya ka dewek kesel atuh da beo teh aing teu kabagean dendam eta meureun toh pantes saya di jelema nu boporose ku lain hak ge maka hayang nerima BL teh malah ka Pak Kades minta surat keterangan tidak mampu yang dimiskinkan layanan Pak Kades lalajoan jelema kitu mah tong dina tahun dibangkrutkeun ku Allah geus nyaho jelema mampu maka hayang balangsa lain hak mah tong sok poporose malah Pak Kades RT manor sanajan dulur sanajan baraya ari katempona mampu mah boga usaha tong dibere da lain hak si eta sarua we nulungan jeung maksiat tabel bieu nu wudu keur masa salongkodoran kitu pokok teh RT nu teu adil liwat cekok kana beungeutna ujar teh bohongan cenah si aing di RT teh kabagian dilajeng deui cek Allah teh wamsahu biruusikum kudu ngusap maraneh kabeh kana mastaka maraneh kabeh perhatikeun bahasana bahasana kelin ngusap rambut ngusap mastaka ngancek ulama fikih tingali lamun madhab Imam Syafi'i kulit tempat jadi rambut kausap malah rambutna kausap madhab Imam Maliki mah kudu jiga adus baseuh tapi kata bahasa cek Allah mah wamsahu biru sikum kudu ngusap maraneh kabeh kana mastaka maraneh kabeh
nah bahasa nama gitu Allah ngahargaan ka manusia anu tangkurakna botak teu boga buuk. Oh kalau cek Allah teh usap buuk marane kabeh anu botak rek ngusap naon. Allah apan ai tarang mah lain mastaka. Pan ngaranna ge ruus, ai ruus teh tempat jadi rambut. Kata Allah ngahargaan kana ciptaanana. Mata kurang ulah sok goreng-goreng teuing bahasa teh moyok kata tangga ka majikan teh menika eueuh hungkuna. Cikene dipake di poyok majikan ari sia cenah dipek-pek wae ka hangit ge. Majikan ari akang ngomong padu ngabong kena bibir teu diwengkul lekah tutulan. Cikene dipake make nyebut hangit. Cik salaki teh paksakeun ge wae ngabok teh. Beuna ngering seherna meureun. Allah nyontohan karena ciptaan anak Allah ngahargaan. Oh praktekeun ku urang batak datang corona justru riweuh urang Islam mah lantaran non di jero corona prokes urang Islam mah geus biasa terus teh kita ngingslep cai kana irung istinsak ngaran swab ayeuna urang Islam mah sampai 5 kali pan ngingslep cai kana irung teh istinsak swab ya bahasa dokter swab teh cek agama mah istinsak cek bahasa kuring mah lain swab itu teh ngorowek goblok lehok tadi mencuci tangannya urang Islam mah rek wudu sunat kokosok jaga jarak physical distancing urang Islam mah tiba heula ge tara deukeut jeung awewe nu lain mahramna make masker make masker urang Islam mah tiba heula ge tara ngagorengkeun dulurna ti satu kangeunana anti kana lipat. Percuma urang cicukang dia make masker 8 lapis ngomongkeun tetangga teu. Da hakikatna mah teh make masker teh jaga eta lisan. Beres teh abdas. Umat Kangjeng Nabi mah dicontohan ku Nabi nying hareup ka kiblat tamprakeun pandangan. Soca tingalikeun ka langit maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Apa doa namanya ngan meraktekeun tarasa teh padahal beres wudu maca nu bieu pantos surga nu 8 dipolongokeun kok rek lewat asup lewat pintu mana gitu Allah ya mau wudu cepet nih ke masjid bari salatna lagi nih wanyeun kene ngahirkeun waktu dalo batika poe ieu kaum muslimin anu salat asar 5:30 kirang barat jika di Mekah mah kuring kamari berangkat hajian deh ya Allah tabarakallah ka haji kalawas ni anu sakat ka itu kalawas ku kuring dohor teh jam 11 geus ngajemprak di masjid teh di Madinah di Masjid Nabawi di Masjid Haram di Mekah poe Jumaah jam 8 teh tos di masjid eta teh sugan rek kabawa ka Indonesia watek balik ke Kabaros ka dieu poe Jumaah 11:30 deui eta teh kiaina ti kumaha bangsatna bari imam di ditu mah deudeuh ka makmum teh meraktekeun nu diparentah ku Nabi memeh dina waituan salat teh ngingetan ka makmum teh sawu sufufakum fa innahu min tamamis salat itu rek salat teh harina rapikeun lempengkeun jajaran maneh kabeh rapi jajaran teh bagian dina kasampurnaan salat kuring sok piluan ku aki-aki itu dengian kesulitan lawel berhenti tiap ke masjid kadang-kadang nanti gitu imam nanya cenah dengan punten baitul maros poe katilu kita imam nuka kuping setiap rek salat teh nuka dengeng ngan cau gitu moal cenah yang ngan cau tinggal lain bah sawu artinya lempengkeun rapihkeun jajaran teh bagian dina kasampurnaan salat sugan teh ngan cau oh eta ahlak Allah salat awal waktu sanajan cek ahli fikih salat jam 2 ge lohor
setengah tilu can asar mah can datang waktu asar tapi make ahlak heulanan nyeun analogi ieu Pak Kades aya keneh kitu Pak Kades diundang ku Bupati Tukang Haji Marwan. Pak Kades ditunggu hari Senin untuk merapatkan tentang sumbangan ke korban gempa di Cianjur. Senin jam 8. Lamun diundang ku Bupati kira-kira eta datangna rek jam 7, jam 8 apa jam 8? Jam 7 pasti geusna aku. Anu Bupati menang telat bisi ditegur ke Bupati keung can urang Bupati Allah nu minta salat Allah nu ngundangna wadieun keneh jelema salat setengah genep dua diundang ke Bupati kira-kira rek make pakaian pangbeuteuna atau pangbututna pasti pangbeuteuna can di hareupanana Bupati ajudanana bisi berdua salat nu disangareupanana Allah wanian kene kurang Islam kaum muslimin salat pakai samping gajah duduk bari umurna geus 20 tahun bari geus merengkel persis geus sebleker awewe make mukena bari geus pinuh peceti bari geus merengkel lain menang meuli basa harita we 40 tahun ka tukang ladang mas kawin da basa ruku teh harita bari ku merengkel dari yang caduk teh ka mana meuni itu teh nu rek dihadapina Allah cacak nu rek dihadapanana Bupati tuwani make pakaian butut boga baju weuteuh samping weuteuh pake samping weuteuh mun bisa pangmahalna pake boga ieu sinyal BHS harga 1 juta pake boga samping BHS harga 5 juta signatur royal KW1 model kieu 5 juta dipunten lain pamer nyontokeun sok ganjang suudon eta jelema mah eta teh keur ngaji nyebut pamer cenah ai pamer mah lain kitu konotasi bahasana padi mah nyontokeun rek menghadapi Allah mah pakaian nupang weuteuh ceuk pikir mah kana itu weuteuh ge nu penting bersih bari rapi tapi make akhlak dari make akhlak mah barudak we urang kali di sekolah make ahlak da tuanin dangah atuh harapan berhadapan jeung wali kelas baheula mah teuing ai budak ayeuna mah ke rumah teh contoh kurang pati hade ceuk guruna teh gak boleh merokok ya itu merokok teh bisa membunuh mematikan siap cenah Pak sia karepen ibrang ditong ku muridna guruna keur ngulaci di kantor teh itu pantis we tepat di gugu coba nyaramna kurang pangheulana ngecage tapi dari merokok mah punten nu ngarokok menguntungkan ngeus teh mangga dilajeng ngarokok ngarokok mah menguntungkan dina sabatang panjangna sakieu seuneut nyotane hayo panahireun jadi kuntung teh menguntungkan nu kadua manfaat ngarokok punten manfaat ngarokok nu kadua pan eta teh makruh di hukuman ku fikih di hukuman ku sufi mah total haram urang rek basmi paharaman ngaduluk pabrik rokokna pasti termasuk pidana delik hukumna tapi rokokna didulukan nawaituna jan supaya rokok bangkrut kan nawaituna mah kitu eta aing boga ilmu mah ngarokok perkara makruh ceuk fikih jadi ibadah supaya bangkrut mata nu teu ngarokok mah teu milu andil investasi karena ngancurkeun kamunkarotan bab rokok malah kuring mah saking kukurang ngarokok ka Mekah ge moal 8 selop da sampurna mil teh di ditu mah 30 real mun duit urang 120.000 sabungkus lamun kukuring dibawa ku sorangan di atas pasti di bandara di bea cukai diwujudkeun rada cerdas titipkeun ka jamaah lain sok ngarokok tara titip citinya ngarokok tara titip tapi we ka Madinah ka hotel ka Citra Hotel ka dieu bokating ku hayang leungit eta rokok
matak anu tara tapi punten ya anu tara ngerokok stop nya stop ingat terus dengan mangat ya mah dengan masalah haram